Jika kalian jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like and share. Oke? Mantap. Semberawut. Oke, tawa kita spektakuler. Oke, mantap. Hayang jajan teu boga duit. Asa misalkan lepet bieu teh euy. Polah. Nah, kos kaki. Gusti teh. Aduh cik hayang nempo aya duit sabaraha dompet. Aduh sia. 200 Gusti teh. Moal mah hijang cikopi-kopi acan. Sia. Dikeroke mah moal beureum kalah hawu. Nasib. Oi. Jol teh nu kieu. Nyaho keur pararusi. Dina bobo nama rek njem duit ieu teh. Gusti nu agung. Preman blangsak sia. Aji, siga nama buka pirasat euy, urang erek nginjem duit. Lah, da kumaha deui urang keur butuh ieu mah. Mun teu mere duit mah ek nginjem pamajikanna we lumayan jeung jaminan ka tukang renten. Diuk we heula sugan we ka olo. Ari sia babangus teh sok tara di wangku. Cik dedeleuan atuh. Model bebeungetan jiga remetuk. Setelan geus jiga preman pasar sepi. Darah hayang nginjem duit. Sagala pemajikan sebut-sebut. Mitoha maneh gadekeun. Cari wae ngobrol teh. Kacida hirup maneh. Nah, sia bisa apal isi pikiran aing. Lila di Banten sugan sia. Nyaho puguh urang oge. Padahal mah urang teh jeung maneh teh kan keur ngobrol dina hate. Aduh. Biar. Heuy. Naon eta? Nyaho. Moal euy, pihujaneun mah ya guludug. Apa puguh? Cik reteangan euy suara naon nya? Jurig bawa euy. Wah, nya peting-peting aya jurig. Duh, para ringung teh sararoak teh. Kala. Nah, ari saria kalau ngobrolkeun duit teh jeung hutang di urang aing ari malihan teu. Teu pararas jadi jelema teh weureu. Geus saya nama saya nyari ka ditu. Morek meuli jadi kararago nempo banget maneh ketiga aja. Riweuh we sia teh. Geus init. Ngaku ka nomor deui ka urang. Init sia. Eta cai aing goblok ka mana eta euy?